alhamdulillah ya. Order beki dia beki loba, beki numpuk. Ayo rezeki mah teu ka mana. Aduh, mantap. Kayak teh kiriman ka mana teh? Oh, ka Ujung Berung hiji. Junaon ka? Cilengkrang. Neng ieu biasa. Mending anteng. Order. Kela neng teh aya picariosan ka akang. Tong amek nya kan nya? Percaya naon? Jeung kudu amek sagala. Aya naon eta? Eta nyungkeun artos ka akang. Wios? Atas nganggo naon ari Neng? Kieu Kang. Neng teh hoyong renang. Eta atuh ame langsing, terus hoyong ka salon, ngarah neng teh geulis, ngarah glowing gitu kan. Wah, Wios. jangan naon atuh renang meakeun duit sagala lah. Tuh tinggal di laut. Paus di laut renang we anger we gendut. Teu ieu teu langsing-langsing. Jeung ieu jek naon di ka salon wae tuh deh. Manduk ge teh ka salon tingalikeun. Aduh, menila lucu kitu. Ari ieu aing nyakeun duit tungku lah. Ih, meuni kitu si akang mah. Ieu kebenaran. Akang ge hayang cau geus lila teu ngada cau apanana. Ayo keneh di ditu di dapur. Lah, geus teu kudu nuang cau ayeuna mah monyet teh geus tara nuang cau kan. Geus teu usum. Be, naon akang disorokeun jeung monyet aya Neng. Kok edan. Meni asa bahagia kieu ye hate aduh. Sakedeung deui teh meureunana bulan puasa, maju ka lebaran. Meni asa atoh ieu hate. Aya naon meni jiga nu atoh kitu kata tadi di pelong teh. Puguh ieu teh aantepan keur meunang kabahagiaan ai rayi. Sakedap deui teh meureunana bade mayunan bulan puasa sareng lebaran. Nya tangtuna ge meureunana pasti bahagia atuh urang teh. Nya, tapi engke mah pan sagala ge teu beunang dituang. Kopi, komo tuang beurang mah teu beunang pisan. Omat eta teh di dieu masuk godin geuningan. Ya moal atuh rayi da ieu ge ngartos ai sasi sauma moal. Syukur ari kitu mah. Tapi aya hiji geuning-geuningan anu teu bisa kaliwat teh ning aya. Naon hiji tah anu teu kiatna? Aya eta. Nya Teu bisa naon? ngegel daging eta waos geuning-geuningan mah. Boga adik teh dasar botol kecap. Mak, nah, kemana nya ieu teh anya meni asa kararesep kieu sok ditinggalkeun wae abong kena kawas ka anak tere wae anya lah anya. Nah kamarana atuh ieu teh nya mak lah. Bapak, kemana? Sare-sare kieu mama nyeuna sigana mun kopi jeung kulum sampe. Ai Api sadar teu? Ieu teh padahal keur bulan puasa. Heuh, Kadang-kadang keur ngabuburit ieu teh nungguan adang. Poho aduh. Rek kopi manyun ayeuna mah engke magrib ngopina. Aduh. Sepatu kieu beuteung kerabak Jalan jalan we ieu ya. Hayu atuh ah. Nah nganu ngeunah-ngeunah jam buka. Hayu. Una naon mama mah teu masak. Atuh teu masak ari mah. Salah ieu. Dibere duit gento ku Api boro-boro rejang masak. Mak, oh di darieu. Neangan. Untuk bayar ditaringgalkeun ih. Tadi ge di dieu urang mah. Atuh bejaan atuh ti tadi atuh. Ai di dinya neangan ka mana mata tadi di dieu nya si Sok Api. luluran we kan jadi anak teh. Terus rek naon neangan? Ieu rek nanyakeun mah ieu. Heuh naon. Bisa benerna kumaha ta caritana? Abdi ieu mak sareng papi nepikeun ka ngajodoh sareng emak teh. Oh. Teu nyaritakeun zaman baheula. Oh, aya apalah teh pedang ini kararieu pisan aya keluarga teh. Kasebeleun. Ieu harita Heeh. majang si Api teh. Ya. Panggihna di masjid. Alhamdulillah atuh mah Ya heueuh. bahagia. Oh, Keur di salat, masjid urang mah. keur salat pi. Tanyakeun ka indung maneh. Kumaha dicaritakeun ya. Sok, kumaha? Emak teh lain keur salat, si Api lain keur salat. Naon atuh? Eranya pi ngobrol kenana. Kun bae atuh da masalah lampau eta mah. Tapi ngobrol we nya. Tong diturutan ku ujang. Moal atuh di Ieu. itu bener mah. Dangukeun.
si Api teh baheula teh di Ya. masjid teh maling sendal. Astagfirullahaladzim. Tapi kaki tapi kaki itu si Api. Keluarga teh kerita reangan. Terus kumaha? Pergi sariksa si Api teh. Nya emak teh karunya atuh. Khawatir ka si Api. Terus di mana tuh? Nya emak teh diampihan we dibawa ke kamar. Oh gitu. Heeh. Nah, hasil nyumput si emak jeung Api teh nya kamu mana ujang hasil nyumput babarengan teh. Dia hasil kikiran macam matanya. Geuleuh aing. Lutak Urus tunjung sa budak teh. Alhamdulillah ojek ya ayaan kieu aduh lumayan lah keur ye meuli dengan sangu nama aya lumayan Alah, geningan aya minantu aing ya. Agung Allahu Akbar. kenal didinya eta Lain bebenangan gede ujang. alhamdulillah we aduh Syukur. aya we ya keur meuli beas Ka udah. Rek mami atuh minta ieu jeung meuli cilok aya meuli cilok ieu mami teh. Aduh asa gernah meuli cilok kerlok tuh nana. naon mami yang jajan Haah mami teh jeung minta atuh jeung meuli cilok we mami mah. geus lah ke dibere tapi ke tahun harapnya da urang nu digawena Mu edan sia teh boga minantu teh. Wah ini kadek. Aduh. Iteusan kaulinan euy aya. Batur deui. Mun galang layangan resep peureun waas tuh. Shoot. iya udah kuncang teh keur naon ya Ameng Pak, keur ieu neangan layangan tapi teu manggih. cing kieu ye bapak rek nanyakeun Nya cing sok naon? ari cacing pita ciga naon Jiga pita atuh piha atuh cacing pita mah. oh bener Terakhir sudah. ari cacing sawah Ya jiga leutak atuh meureun. bener oge pinter budak ringan euy Abdi mah ari cacing beteung ciga naon cacing beteung. Oh jiga kejo. nah jang juga kejo Jauh atuh jiga kejo. Contohna mah tinggal we beteung papi atuh. ih budak teh urus tunyung sia kita rek lain inet sia Duh, menikah bita, lamun nempo batur geus mamawa bikang. Jadi hayang tungtung nama urang boga bikang. Eta komo kamari ta pas nempo si Dadan jeung si Ajo ngalangkung kanu payunan cucungik aing pisan menikigan oma panas we ta si eta. Aduh, jadi hayang boga bikang. Hei, Sep, kunaon kok kulutus wae di tempo teh. nya puguh kieu Sep urang teh sabenerna mah hayang boga bikang. Geus lila atuh di dieu teh diadu gatrik apa meureun di dinya oge. Bener di dia geus lila pisan ya itu pokoknya. Nya puguh we apa meureun di dinya. Oh, model kamari sabun ngeun beak wae. Anggar dinya mah ngomong ka mana wakarep wae teh ente. Tapi ngomong-ngomong mah tun, jadi boga pantuna. Tah, kabeneran mun kitu mah. Penasaran dia hayang nyaho cing Oh. sok aku mah ngadengkeun pantuna. Dengekeun ya. Cing sok. Muncit meri di nu rakit. Boboko pada bakatul. Lain goreng milik, matun di dinya mah. Tapi tuh, kabogo direbut batur wae. Wah edan di dinya sarua jeung ngaledek ka aing gitu carana mah. Oh, belah, kitu we hungkulnya. Yor teh rek mantok malah pusing aing.